wa rafa'na fawqahumut tur bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha fabima naqadihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatslihimul anbiya bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Barakallahu bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wa rafa'na sareng geus ngangkatkeun kami fawqahum di saluhureun itu kabeh sunna Yahudi at-tura kana gunung Turisina al-jabala tegesna gunung bimitsaqihim kalawan sebab jangjina kabeh ay bisababi akhdil mitsaqi tegesna kalawan sebab nyokotna janji alaihim ka kabeh dia khafu karena yen ta supaya sieun kabeh payak balu maka narima kabeh huka janji hukana itu mitsaq payak balu maka narima kabeh kana itu mitsaq wa qana sareng ucap kami lahum ka kabeh wa nari itu jabal muzillun etang yuhan alaihim ka kabeh Odolo kudu asup marane kabe al-baba kana panto babal qaryati tegasna pantona kampung sujadana na sujud dain hinai tegasna sujudna doyong sujudain hinai tegasna sujudna doyong wa qulna sareng ucap kami lahum kakabeh la ta'du ulah ngalewat batas marane kabeh wa pikiratin sareng dina hiji qiraat bi fathil aini kalawan patah ain wa tasydid dalilan tasydid dal wa fi sareng dina itu lapat idgham mutai ari ngaidgham ta wa fi sareng eta tetep dina itu lapat idgham mutai ari ngaidgham ta fil asli dina asal bidali dina dal aela ta tadu tegasna la ta tadu ulang lewat batas marane kabeh bisabti dina sabtu bistia dilitani kalawan ngaburuna lauk pihi dina itu sabtu bistia dilitani kalawan ngaburuna lauk pidina itu pidina sabtu wa akhadna sarang nyokot kami minum tikabe mitsaqon kana janji golijon anu malindih ala zalika kana anu tos disebut panaqadu maka
ngamudar itu Yahudi kana itu mitsaq. Pabima naqdihim mana jaidah. Pabima naqdihim maka kalawan sebab mudarna kabeh ma ari lapad ma jaidatun eta jaidah. Wal bawaribal sababiyati eta tetep pikeun sababiyah. Mutaliqatun anu cumantel bimajubin kalawan anu dibuang. Tegesna la annahum bisababi naqdihim ngalanat kami kakabe bisababi naqdihim. Eta aya alipannya la anna gitu aya ngalanat kami kakabe bisababi naqdim kalawan sebab mudarna kabeh mitsaqahum kana jangjina kabeh wa kufrim sareng kufurna kabeh biayatillahi kalawan ayat-ayat Allah wa qatlimul anbiya sareng mayan kabeh al anbiya ka pirang-pirang nabi. Anbiya jadi maf'ul dina lafaz qatli masdar. Bi ghairi haqqin kalawan dayak wa qaulihim sareng ngomongna kabeh sareng ucapanana kabeh tetap kana lafaz qatli. Lidabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gulu-gulubuna ari pirang-pirang hate kami gulpun eta tertutup la ta'i tengah wadahan itu kulub kalamaka kana ucapan anjeun bal balik tatobaa geus nyetempel aya khotama tegas nyetempel Allah subhanahu alaiha kana itu kulub bikufrihim kalawan sebab kufurna kabeh pala ta'i maka tengah wadahan itu kulub wa'adhan kana pitutur wa'adhan kana pitutur palayamu palayuminuna maka ente iman kabeh ila qalilan nanging saeutik ila qalilan nanging saeutik minum ti kabeh itu berarti Yahudi. Abdullah bin Salam seperti Abdullah bin Salam wa ashabi sarang pirang-pirang sahabatna Abdullah sarang pirang-pirang sahabatna Abdullah wa bikuprihim tapaladur sadayana masih neraskeun ayat anu kamari Manglaudin nya cuaca Manglaudinnya tolong dijagalah bagian tim percuacaan deh. Kadeta Manglaudin tah. Jadi paladur sadayana naon ningali kana ayat anu kamari sebenarnya mah paladur sadayana. Jadi nyariosna kieu lah bilagahna. Kanjeng Rasul kan diantara diutus teh diantara keur ka Madinah teh nyaeta berhadapan jeung Yahudi. Jadi balik deui keur ngingetkeun hese pangbangkawarah-bangkawarahna jelema nepikeun ka kiwari adalah Yahud mana hese. Seperti ayeuna gempuran Palestina. Mudah-mudahan segera dikutuk ku Gusti Allah nya. Gitu. Jadi kejadian anu ayeuna mengumat ieu ngaos dina kitab Al-Mustadrak eta terbukti. Ya. Jadi urang teh awal-awalna di antara ciri kiamat dina hadis Mustadrak dijelaskeun bakal ngahiji jeung orang-orang Nasrani ngalawan ka orang-orang Yahudi. Ayeuna kan ayeuna ngalawan ka Amerika jeung
jeung Israel teh termasuk orang-orang Kristen, Cina segala macam ngahiji, termasuk Islam. Ngabela Palestina. Anu grup itu Yahudi, Amerika, Prancis, Inggris, Israel. Bener eta? Ya, jadi tos ayeuna hadisna baladur sadaya. Tah, ayeuna kan Iran, Yaman, ya, Turki, urang Indonesia, bahkan Cina ngabarantuan baladur sadaya ka orang-orang Palestina. Tapi eta mungun nyerah orang-orang Israel baladur sadaya nepikeun ka ayeuna ge mungun nyerah. Bungun ngayakeun genjatan senjata keukeuh we baladur sadaya. Makaning Rusia jeung Amerika boga senjata nuklir, lamun ayeuna eta dibeledakeun momen kira-kira sanegara Indonesia ge rejet kabeh. Sakumaha bomna nya. Jelema eta. Tah terus lamun geus terjadi zaman kos kitu dina eta kitab baladur sadayana hadisnya, lebih baik orang dibunuh daripada ngabunuh. Lebih baik dibunuh daripada ngabunuh, lebih baik terbunuh daripada orang ngabunuh. Kitu baladur sadayana. Ya, misalkan digempur atau lebih baik terbunuh daripada orang ngabunuh di dinya ya keterangan baladur sadayana. Eta di antara kiwari terjadi kabangkawarahan Yahudi. Maka nage cekuring kamari Yahudi mah dibere nabi, nah nyata Nabi Musa alaihis salam, Nabi Jawara mangkendi semangkendi lah ya. Oke. Mangke di Jawara kan. Jadi ayah Nabi Musa mah mangkendi ketika rek dicabut nyawa kan anjeunana gitu pernah nyabok malaikat malakal. Hadisnya soleh eta bori. Assalamualaikum, salam. Sama nih, malakal mah rek naon? Gitu, di warang nyabut nyawa Gusti. Gaplok. Nolol matan. Eta malaikat malakal mau karakter Jawara ya. Karakter terang di kadek lah. Batu gitu terap di kadek. Ya. Allahu Akbar. Makanya diberi nabina adalah Nabi Musa alaihis salam. Kamari kan Kanjeng Rasul dakwah ka Yahudi. Muhammad lamun ayeuna maneh diturunan kitab sakaligus cara nabi kami ya Nabi Musa alaihis karena kami ada iman cek Yahudi. Eta bangkawarah jelema-jelema baheula teh kitu moman. Ya. Jadi naon sebabna? Tanutan teh ngahehese abehese we. Heupan cek ieu ge paladur saya kamari teh. Eta jadi nabi jeung rasul tantanganna teu leutik moman. Nabi soleh kan? Soleh lamun maneh bener nabi jeung rasul coba tah eta gunung penta ka pangeran maneh supaya jadi onta. Mangkande atuh nurut bae eta Nabi soleh. Dipenta ka Gusti Allah ejel gedeg jadi onta sagede gunung salak lamun dibojong mah sagede gunung gede jadi onta. Maka cek Nabi soleh teh awas naqatallahi wa suqya kade. Maneh kudu bergilir ieu nginum cai onta jeung masyarakat. Ya. Pan digilir moman sapoe jangan minum onta. Bayangkan onta segede gunung coba. Behak sapoe pakai nginum onta. Makanya anu pangloba-loba nang nginum di antara binatang teh adalah onta. Ya, ayeuna paladur sadayana Allahu Akbar. Gitu, ya. Didinya musyawarah geus dihade-hade ku Nabi soleh paladur sadayana gitu. Awas tah ieu onta Allah ya paparin ti Allah subhanahu wa ta'ala jeung si ada inumanna cek Nabi soleh teh
Apa yang terjadi paladur sadayana musyawarah ngararomong. Aduh, lamun kieu mah urang riweuh budak cenah. Beak onta cai. Nya beak onta geus da aya urang pencit we. Arek onta Allah ke arek onta naon. Musyawarah sok sanu sanggup pikeun mencit eta onta. Akhirna aya ngaranna Kidar bin Salul paladur sadayana. Moman mencit nage kudu naik ka tangka korma anu luhur. Dibeda wae bari loncat bari dibeda paladur sadayana pae eta onta diriwayatkeun paladur saya cenah mah cek bapa baheula duka can manggi keterangan 17 poe 17 peuting salambur ngakanan daging onta teu beak. Wujudna teh 17 poe 17 penting akhirnya pas poe ke-18 para dosa bareureum kabeh beungeutna awakna jadi beureum kemudian para dosa dana jadi putih kemudian para karak jadi hideung karak jadi putih eta ti baheulana Raja Malik bin Dinar kan orang Yaman ka Kanjeng Rasul teh bisi teu percaya mah aya kisahna na kitab Durratun Nasid Muhammad coba lamun maneh bener nabi jeung rasul gitu nya ayeuna hayang nyaho coba bulan sana turun karena kumaneh beulah serem teh mangga niat kita nurunkeun bulan nya akhirna Kanjeng Rasul ngadoakeun ngaleutikeun eta bulan sampai bener dibeulah paladur sadayana tu Kanjeng Rasul mama Allahu Akbar. Tah, paladur sadayana. Jadi jelema-jelema baheula masaan leuwih bangkawarah. Tibatan jelema-jelema ayeuna pamentana teu tanggung. Maka di dieu engke loba nabi anu di naon? Anu dibun. Tah akhirna coba nya lamun maneh bener nabi jeung rasul kitu antunazila alaihim kitaba minas samai jumlatan yen ta nurunkeun anjeun ka kabeh kana kitab teh ti langit eta secara sekaligus paladur sadayana akhirna Kanjeng Rasul waduh maka cek Allah Subhanahu wa taala Muhammad memang kitu Yahudi baheula ge ka Nabi Musa hiji faqad sa'alu Musa akbaro min jalika komo Muhammad cek Allah teh nya pamenta ka Nabi Musa mah leuwih gede hiji arinallahu jahratan nya pernah eta nya hayang ningali supaya Allah ngajaleket rek hareupeunana Musa ngan lamun bener maneh nabi jeung rasul aing mah moal ka iman ka maneh kecuali Allah aya hareupeun aing belenggu teh nya tingalikeun Allah hareupeun aing akhirna paladur saya lain Allah ngajare ketek paladur saya fa'akhajatu musaikatu menang jeritan kadenge jeritan paeh nu hayang naon nu hayang kapanggih jeung Allah Subhanahu wa taala jatuh Pak moal kuat atuh mangke ni lamun urang ayeuna ningali Allah ayeuna mah lain masalah pan ceuk ieu ge paladur sadayana awak sagede kieu kakuatan sagede kieu dibere nikmat anu loba moal kuat moman lahudinya pas kitu dibere bidadari 72 mau kuat heuh hiji ge ribu urang ya jadi cangking heuh oh iya 72 bidadari awak sedeki mau kuat mangkane emang kan diosokan ya Allahu Akbar geus teh hirup saha nu teh hirup teh kamari nu teh hirup kambat teh hirup pasan kambat morakene geus teh hirup cenah
Tuh. Beli nambah. Jadi kadinya bahwa apa? Ya Pak, ngobrolnya geus kaji eta mah areos we. Jeung Mang Kendi tuh beli obat gitu. Ya, jadi paladur sadayana ulah waka naon ngaranana ningali Allah kiwari moal kuateun moal. Sebab kadina poe kiamat wujuhu yauma idzin nazira ila rabbiha nazira kan nadira ila rabbiha najira dina eta poe kiamat ai jama mukmin mah dina eta poe kiamat nadira bunga caa marahmai ila rabbiha nazira karena tadi dinya ningali Allah jelas. Jadi dina hadis paladur saya nikmat pang gede-gede na eueuh deui eta papendak jeung Allah Subhanahu wa taala. Kekea pertama di surga ya Allah kumpul naon Allah ngajaleket-rek di dinya nya tah geus ngajaleket-rek di dinya Allah di dinya nyekel embe hideung cek Allah teh tah hei ahli surga ieu maot dipencit eta embe mulai detik ayeuna mane cicing di surga moal aya maot deui sok salawasna khalidina fiha abada maksud abada teh di dinya salawasna salangeungna moal aya maot di surga mah makana mangka dia arek kenangan mah udah engke di surga ayeuna mah capek disebut lagi darul ama bener teh negara ama negara gawe ngaran-ngaran gawe capek teh hees wae capek si ius begi hees eta gawe wae capek si entah nya gawe henteu hees henteu si Miftah eta mah calanga ngaji wae capek bener teh Bah ya teu ngaji wae cicing wae ge cicing wae nyeri cangke hayo naon teh capek tanyakeun ka tukang nguseup ge eta nu nguseup capean momen hah cika niki kanyawan geus pinu kucang kali atuh tukang nguseupan diuseupan kene bae 5 PA ai menang beunteur hiji jeler hiji dijingjing beuti isuk nepikeun ka sore menang jeler hiji astagfirullah setan ceuk ieu mun sapoe dipake ngaji Quran mah mun ieu mah menang jeler hiji astagfirullahaladzim Gusti ya Allah ya ta eta ta ayeuna paladur sana cek Allah geus aya nama moal aya pae-pae deui saya gitu tak karek dirinya jelema masing-masing surga namanya aya di surga Firdaus eta mah golongan para nabi aya surga Naim Darul Qoror aya Darul Jalal paladur sadayana nya kitu masing-masing eta cicing di surga ngan panghandap-handap ge ngaran-ngaran panghandap-handap ge cicing di surga mah teuing lah kabeh mah panghandap lagi kajeun kudu Firdaus gitu ya pokoknya mah hayang asup surga be tangke engke gitu engke selama orang di surga teh eta papendakin Allah na Nur aya nu sapoe sakali aya nu saminggu sakali hadis ieu mah aya nu sabulan sakali aya nu saumur hirup di surga sakali coba ayeuna urang kan urang ayeuna urang modal keyakinan kan benar teh yakin kana janji Allah yakin kana didawukeun ku Allah yakin ayeuna paladur sadayana kana diutus ku Allah urang modal keyakinan mentak ngaji ge da urang ya mentak salat di urang yakin bener teh lamun Bapak geus ngomongkeun sieun kana neraka berarti Bapak
paladur saya insyaallah asup surga. Kunaon saya salat aing sieun teu salat mah sieun diasupkeun kana neraka. Sedengkeun bapak can orang ningali neraka. Sakitu geus iman, Pak. Keun lah ulah ngomong-ngomong iman Rabiatul Adawiyah, iman urang be. Iman Rabiatul Adawiyah mah paladur saena lamun ayeuna abdi Gusti ibadah karena surga Gusti ulah diasupkeun kana surga Gusti ceuk Rabiatul Adawiyah. Lamun abdi ayeuna ibadah sieun kana neraka Gusti asupkeun kana neraka Gusti ceuk Rabiatul Adawiyah. Ribu urang lamun kitu mah can kuat. Maka ceuk Rabiatul Adawiyah mah ilahi antama sudi warido kamat eta teh sebenarnya cariosan Rabiatul Adawiyah eta teh paladur sadayana nya ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma dipatak kitu. Aduh ya Allah camping momen kunaon buaya nya Allahu akbar walillahil hamd. Jadi urang mah nya kitu pan kieu Allah Subhanahu wa taala sok turun ya hadisna ya sok turun ka langit ka samai dunia gitu nya ceuk Allah teh nitah ka malaikat Jibril kontrol ku anjeun deui Jibril ka masing-masing eta lembur aya teh nu ngaslengis ti peuting nya ka kami menta aya Gusti aya nu menta hampura ka Gusti kunaon eta naon ngaranana si eta menta hampura ka aing kusebab loba dosa sieun diasupkeun kana neraka Gusti. Maka ceuk Allah teh kusebab sieun ai si eta nyorang ningali neraka teh encan yakinin kana neraka yakinin maka eta jelema moal diasupkeun kana neraka. Tadi sakitu nya datang deui kontrol deui Jibril eta jelema cenah menta hayang diasupkeun kana surga Gusti. Manehna nyorang ningali surga teh can nyorang Gusti nya ceuk eta malaikat Jibril makan kitu bakal diasupkeun kana surga aya ceuk Allah teh tuh kitu pelasan urang. Dan urang mah ibadah hayang asup ka surga ge heuh Mang Nur jeung sieun kana neraka ge paladur sadayana da urang can nyorang ningali surga can nyorang ningali neraka tapi urang geus yakinna ti mana yakinna ceuk Allah yakinna ceuk Kanjeng Rasul insyaallah lamun jelema ayeuna ibadah hayang diasupkeun kana surga dijauhkeun tina neraka bakal asup ka surga jauh tina neraka kitu emang cek Mang Muhammad ya musik atau ibadah karena makhluk paladur sadayana keur kitu heula teh tingkatan ya. Nah eta paladur sadayana jadi balik deui kiwari mah moal kuateun pala hadirin sadayana mata urang pikeun ningali Allah moal can waktuna engke di surga paladur sadayana maka langsung tak sebab Bani Israel atau si Yahudi teh hayang ningali Allah fa khajat humus saiqatu bizulmihim beres nya hayang ningali Allah Nabi Musa kan naik ke bukit turisina kamari nitip ka Nabi Harun alaihis mang cenah gitu wayahna nitip ieu maklum dah Yahudi Bani Israel gitu nyaho ieu mamang nitipnya kuring arek ka ditu arek neangkeun naon kalamullah nya arek meunang dauhan ti Allah Subhanahu wa taala di dinya aya Musa Samiri paladur sadayana nya cek Musa Samiri teh dak cenah in mah kieu dah kumpul-kumpulkeun mas kumpulkeun eta mas. Maka Musa Samiri nyieun dijieun eta emas jadi anak sapi. Pan kamari teh ya kusebab Musa Samiri ieu paladur sadayana nya
nyorang manehna seorang anak jinah anu diurusan ku malaikat Jibril, maka nyahoeun kana tapak malaikat Jibril. Henteu sapati-pati ayeuna hiji jelema ayeuna nyahoeun kana tapak kuda malaikat Jibril, maka eta tapak kuda malaikat Jibril ditempelkeun kana naon bae bakal hirup. Bakal hirup. Eta anak sapi nu dijieun tina Mas teh emang nur ditempelan hirup. Ditanya ku Musa sapi, anak sapi maneh saha? Allah. Tuh Allah. Musa ka mana? Musa mah keur neangan kami, pugu kami di dieu. Keder. Tuh sia Musa mah keder. Ceuk si Musa samiri si goblok. Aju kami kudu kumaha? Atuh sembah kami. Ayeuna nyarambana sapi Mang Nur. Beleguk teh Yahudi. Ditinggalkeun sakedeung. Aduh. Teuceun. Ya santri ya, lamun kuring kira-kira 40 poe eueuh di dieu. Kira-kira bubar kabeh. Eta ngaranna santri Yahudi begitu. Jadi lamun ayeuna kuring eueuh ieu pengajian bubar geus rada Yahudi berarti Bapak-bapak. Terus bae parah mau jadi ngaji mah. Enggak berarti ya. Jadi ulah sebab sakitu Nabi Musa mere wakil kan sah. Nabi Harun alaihis salam. Ku sebab Nabi Harun mah rada letoy lain jawara. Atuh mungkin teu dianggap. Ya balik Nabi Musa ningali kur keur nyebana sapi. Masya Allah ngadan eta Nabi Musa. Maman ya Maman ieu kukumahan pan kuring geus nitip ka Mamang ieu kade kaum kami nyaho pan Mamang Bani Israil mah kumaha sih kieu keut Mang Muhammad jenggot Nabi Harun cekel tengah-tengah. Maka dina kitab Dardir mah kapanggih eta Kanjeng Rasul ternyata Nabi Harun kan jenggotna bodas tengah urut ngeupel Nabi Musa alaihis salam. Jawara teh ngeupel jenggot jadi bodas tengahna serem teh. Pak Erwa ta jenggotan kumisna puy deui. Ulirkeun bodas sabelah gara-gara. Aduh. Ya, cek Nabi Harun. Ya ibna umma na Quran. Ya ibna umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Hei anak emak ya, anak emak kaula. Kitu ulah nyokot anjeun kana sirah kaula jeung jenggot kaula. Tapi Bani Israil geus dicaran ku kami kitu tapi bakawara kabeh teu merduli ka kami. Cek saha? Cek Nabi Harun alaihis salam. Akhirna tuh ya geus paladur sadayana ya akhirna eta paladur sadayana naon si Yahudi teh si Bani Israil teh kitu titah tarobat ka Allah Subhanahu wa ta'ala ku Allah melalui Nabi Musa alaihis salam fa'apauna anjalika wa ataina Musa sultana mubina. Ya akhirna Musa diberi kekuasaan pikeun supaya eta nitah tobat ka saha ka Bani Israil ka orang-orang Yahudi teh tobatna bala dosa titah maehan maneh mangken di tobat umat baheula mah kudu maehan maneh. Ayo urang enteng teh enteng cukup mentah hampura tobat moal deui dihampura orang Gusti Allah enteng urang mah bener teh tah titah maehan maneh tuh di dieu paladur sadayana pakutila minhum sab'una alfan fi
fi yaumin wahidin, maka eta dibunuh kabeh ti eta orang-orang Yahudi sampai 70.000. 70.000 mayan mana? Tobat tina dos nya sabaraha ba kuring teu nyaho eta. Hah? Paladur sadaya. Geus, nya beres. Tuluy paladur sadayana gitu. Pan Bani Israil teh ngomong kieu. Ieu keur beratna Nabi Musa alaihis salam ai asbab nujum anu itu. Jadi sarua Muhammad anjeun maueuna naonan dibandingkeun jeung Nabi Musa mah menghadapi Yahudi. Sarua jeung kitu. Karak menta sakitu mah leutik. Nya. Kieu paladur sadaya. Ya. Musa lamun maneh ayeuna diturunan Taurat kaula arek iman. Cek saha? Cek orang-orang Yahud, cek Bani Israel. Awas ya. Aing ge diturunan Taurat, aing arek neangkeun ka ditu ka bukitu turisina. Akhirna paladur sadayana Nabi Musa kan menang. Nah, menang Taurat. Ieu mah geus beres pembunuhan. Tak aing geus menang parentah ti Allah ngaranna Ten Commandment. Disebutna ayat-ayat 10. Di dinya teh hiji teu meunang musyrik, teu meunang maehan, teu meunang zina, teu meunang maling. Aya tah. Paneureunna bertolak belakang leujeun ka hayang manehna ka orang-orang Yahud. Aduh aing cek Roma Irama teh ya kan. Mengapa minuman itu haram? Itu yang enak-enak cek mana? Yang enak-enak diharam, nu ngeunah-ngeunah diharamkan kan? Nya cek eta pendapat Yahudi. Kunaon sih nu ngeunah-ngeunah? Mabok ngeunah, zina ngeunah, maehan cek orang Yahudi ye. Aing lah mendingan tong iman aing kana dibawakeun ku Nabi Musa ka hararayang teuing aing iman teh. Bohong aing. Ngomong arek iman datang ayeuna Kanjeng Nabi Musa diberean kitab Taurat teh iman. Akhirna paladur sadayana nya Nabi Musa ngadoa diangkat ku Allah eta bukit Turisina. Coplok eta bukit Turisina aya di luhur bah. Cek Nabi Musa teh, ayo saya iman muasa. Iman muasa. Bangun. Ya, iman muasa ayo. Dipaksanya. Lamun ayeuna aya orang Cijerai teh deket iman. Ayo sia, bacok wae iman muasa. Kira-kira iman. Ya, ayo iman mah karak bah. Lamun teu iman ku aing cek Nabi Musa teh ieu dipenta ka pangeran aing ieu bukit Turisina supaya naon supaya ngagubrak sia nya waropana faqahu mutur bimisaki baheula ku sebaban bana basa babiah bisa babi anjeul bisa hayang naon hayang nyokot hayang ngabuktikeun kana janji maranehanana kana kebenaran janji liahopu supaya sarieun kumata paladur sana akhirna payak balu narima kana janji heureuk Musa iman cetak aju cek Allah Subhanahu wa taala Musa tita ka kabeh supaya jadi darongko Pak pan manehna dina sabada tita iman teh ya terus bukit Turisina jadi dihandapkeun arek ninggal manehanana cek Allah nya wa qulna lahum udkhulul baba sujada pan geus kajadian nyebrang di sungai nya teh ya salamet ti kejaran Firaun kemudian didinya cicing heula menunggu Nabi Musa kemudian datang Nabi Musa pan tarobatnya sakene loba anu teu iman tah nepikeun ka diangkat naon bukit Turisina tak arek leumpang ka Tegalanti cuman di dia beda riwayat ya
wakila pala dur sadayana dulil Korea karena ba'da mudatiti watil kar Korea ya betul muqaddas aya deui kampung ariha nya. Jadi macam-macam beda pendapat gitu ya.